hirup teh bararingung kieu nya. Lamun jadi si sawah pasti bener baduit nah. Da ieu mah sawah laki raja berowah nikah tuh kieu we. Cicing di mah pagawean. Apa ingin gitunya ke kota nyer pagawean gitu. Oh bukan kalalieur kieu mah. Tapi nami nujung saha gitunya. Mon ngahuleng we pagawean teh. Mikiran naon mon? Orang keur mikiran saha nya nu ngajakan urang ka kota. Arek naon sok teh ke kota? Gawe atuh da cicing lemur oge nya. Oh no. Gawe atuh da di kampung oge bade nu noel, nu nonyok, nu najong acan. Atuh mon tibang noel jeung najong jeung nonyok mah urang ge bisa. Hai buru geus siap-siap mon. Ari ti eta maksud urang teh nya noel, nonyok, najong teh ana pagawean. Oh pagawean mon. Parang sate mana yang dosen hirup yang disiksa. Dan siapa urang mah gawe mana ti heula. Atuh yang tinggal we mah tuh tanyakeun ka Ceu Intan. Kamari kakana balik di Arab. Babur meni lampar mana emang ngajakan gawe teh di ka Arab. Ti gawe nya aing. Heeh, si teh kepelang nyangan gawe maka itu ka Arab. Sekalian we nyangan laki, bawa balik ke laki Arabna. Kumaha jadi kumaha lamun kita betah kumaha balikna wah aspan menjauh kitu mah Kiber lamun teu betah mah, lamun teu ge lempang we ti Arab ka dieu. nya lempang deket ieu ka Arab mah gelo sudah Mentakna betah-betahkeun Ceu. betahkeun we merenya tugan we madang budak Arab komo-komo dikawin banyak Ceu. Kitu Ceu, sok geura telepon Ceu Intan tanyakeun. Emang Ceu Intan baluat liwat ke belah dia Ceu? Moal manehna mah malu ka dieu, soalna keur babagi sukru Arab. Eta pan oleh-oleh kakana pan ti Arab mun balik. Arek ditelepon, arek sakalian minta sukrona. Sok atuh urang arek itu heula.